di Jampak. Buat kalian yang sudah subscribe, ditonton videonya dan yang belum subscribe di subscribe. Gratis loh. Jangan lupa para pemuda harus bangun pagi karena yang lihat channel ini pasti pemuda bangun pagi semua. Don't forget subscribe, like, comment, oke? Yes. Dan nyalakan notifikasinya tadi. Iya, pokoknya malah jangan lupa siapapun juga dan dimanapun juga pokoknya ya tonton terus pokoknya jangan lupa Pemuda bangun pagi. Subscribe, itu pokoknya mah itu mau bahasa Inggris like, Pokoknya terus tonton terus dan subscribe. tapi jangan lupa pemuda bangun pagi klik subscribe. Iya. Ya, coba. Lain dia kalau kita lain itu bagus saja beda aturan rasa. Kalau bapak ucap di atas bisa nih, TRT, yuk. Paling terdunia bagi maju. Karena jalur kurang apa jauh bisa ngobrol tunggal waktu. Nah pulau Sumatera dalam malam mingguan mojok dia SMS-an. SMS-an atau telepon menjadi pikiran kajuan pusat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu. sok iku sorangan. Kemudian nih, sok nyarios lah. Ali mah aku mah Malay naon atuh? layani Sok, mangga malay nyanyi naon? Nyanyi naon? salapan sasi. Tah, anjeunna teh sok saudara pisan. Salapan sasilamina kurang di kampungku salapan sasilamina Salapan bulan melendung tapi induk tepundung. Sabar juga jadi takdir berlaku. Sadajan nyerina kalangkung-langkung tapi induk tepundung. salapan sasilamina kurang di kampungku salapan sasilamina Itu kurang ditutupi beta mau zaman bahula ayeuna geus beda. Sahan celebeng. Mana satu celebeng mah? Aduh, sakit hatiku. Mana? Aduh, nyeri hati. Nah lu carekan anu cerik itu ai. Air. Lu mang air mangkong hejo ai sia naon atuh? Oh, datu apa lah tuh? Tuh mangkong hejo tah harare jauh teh. Aya bangkongku. Lain bangkong penyanyi. Suka bangkong hejo. Ieu lamun urang lagu religi, lagu keagamaan aneh ge sarua lagu keagamaan. Dan siapa lagu bangkong hejo? Nya de kumaha kana teh nyaho. Kitu ada anu kemar mah. Kalebihan anu kemar mah kitu. Heeh. Perasaanana sok sarua. Kira-kira perasaan sarua.
kan ada anu nonton teh setel lieureun tong baru nonton aing ge lieur mana teh aing teh baturan mana teh geus lila Heeh. aing teh beungeut nih sarua-rua teuing teu bisa ngabedakeun aing mana teh sate Ngaran. henteu mana teh nu mana sangaran mana Urang mah ngaranna kudu dikenal ku masyarakat di dieu. lain kalau loba ngomong saha ngaran mana Aman. Hah? Urang mah ngaranna oge aman. udah geus aman aya di Ciakar mah pasti aman ngaran mana saha Oh, ngaranna abi aman. aman di Ciakar mah teh ngaran bararageun urang di mangaran maneh mah Nya ngaranna abi aman. aman di Ciakar mah Ari mana belok? ngaran sia saha Oh, aman cenah. Malah teh keluar jeung pandangan teh. urang mah nanyakeun ieu maneh ngaran Abi ngaran teh wastana aman. Aman. Aise kunaon seserian kunaon sia teh seserian Goreng itu mah nya 2018 ngaran aman. ya alus ya Ngaran aman mah ya tukang. alus teh Naon ai alus di mana ieu mah? ya aman berarti aman kabeh ngaranna Oh, alus bisa. Alus kene ngaran abi atuh. hari aman emang kumaha gitu butut kumaha Iya, si aman mah sarua jeung tulisan dina bujur truk. sareng bujur truk kumaha maksudna kira-kira kudu jelas ya kudu jelas bujur truk kumaha Tingali dina bujur truk aya bacaan ae. kumaha Jaga jarak aman. Nami naon nih? mana bujur truk Mana yang masuk gitu kangaran urang teh. Tapi dah halus. Aman. Aman naon? Aman kan. Ini ya, Allah sete amin kan. aman kan aminkin maneh sia teh Aku paikin mah merek tablet. maneh amin Amin. halus maneh amin Halus urang mah halus soleh. soleh Soleh di mana horeng sete. ya soleh amin maneh min Allah sete. coba maneh mah bujur truk anger bujur itu kaki teh anu kamu teh hidung teh selesai gitu Amin. bujur truk maneh Aya mah ngaran merek truk. Alus ngaran urang. Alus iya atuh amin. Ngaran urang mah ieu tenar ti Indonesia nepi ka Arab Saudi. tenar kumaha sih Di mana sok lamun salat wala dolin aman. oh amin sia teh aya ge amin nu halus mah sia teh Ya, keh heula setere kumaha diaminkeun lamun teu aman. maksudna kumaha Nya salat bari pasea. oh siapa oh mending si aman punya sholat pas ya alus si aman lain amin hei Lamun ngadoa oge. Lamun ngadoa oge. Lamun di bawah teh aman. Aman heula. Saacan amin. sok contohan Contohan. Mugi Gusti ya negara sing aman. Amin. Nah, terakhir mana? bener oke ka panganten mudah-mudahan sik sakinah mawadah warahmah Amin. Tuh. si amin Ya amin betul aman. oh teh aman teh Ngaran mana mah goreng. Arek kumaha di kawin teh setelah mun teu aman. oh sia teh kamu aman ya kumaha alus si aman sia teh Oh, setelah. baik banget si aman Oh, asli Mane bancet teh. sik kumaha Aing ngaranna kebar mah dibeungeut sampai ka hate sarua. Sarua Oh, aing beungeut rasana sarua. ai banget mah baju sarua Ah, ikan sarua contohna hamari urang dahar. mana dahar Urang keur dahar. Heeh. Si Amin sanajan teu milu dahar, milu sia tak kikieuan. oh gitu anu kembar mah mana dahar ya si teu dahar keur leumbang we kikituan we gitu kembar naon ngaranna teh Perasaan kembar identik gitu. Oh, kembar Kemudian identik. Kembar siem. Siem anu kembar mah nu kitu. ka mana he Aya bangkong. Aya bangkong. aya penyanyi yang ngompol kakara orang masih umur Neng, ku botol we atuh di tukang. oh saya teh awewe Oh, istri. punya awewe ku botol saya teh kumaha Mana sok ku botol? beda deui atuh beda. kurang mah colokanana Oh, aya sedotan nana nyaepnya. nya atuh terus hiburan sia rek ka mana Nganter nu ngomong. oh nya ge sia leutik da anger we lamun nganter nu kitu mah sia teh salana oge jol nyoregan Oh, wah, saya tadi mana nak masang tihang di nu kieu sih teh? teu mana jamun joget nu bener kos tadi ya goreng Contohna teh. goyang nu bener tuh goyang nu sarua nu bareng Kumaha goyang contoh? jangan digoyang duh anjing jangan digoyang badannya digoyang asik leungeunna kudu sarua tah sok siap jangan digoyang badannya digoyang asik ya beda deh ya lebih ya ada ieu kahareupeun suku katuh karep set
Suku katuh karep. Tuh karep. Sok karep. Sukuna tadi di mana ulah? Di mana? Di dieu. Di mana? Dinya. Apa tadi? Jangan digoyang-goyang badannya. Sampean di tukang di dia. Di ka dieu. Terus ke hareup. Iya ka dieu. Oh. Di mana teh suku teh di dinya? Di dieu. Terus ke mana? Ka hareup. Ke hareup. Di giol kieu. Tah, pas yang di giol kieu. Oh, ka dinya. Heeh. Di mana sukuna? Di dieu. Di dinya. Mohon. Terus ke hareup. Ka hareup ka dieu. Hareupan mana? Karep ka dieu tah karep ka dieu. Oh, harapan maneh ka Mohon dinya. ka dieu. Terus dieu giol di giol pinggulnya di giol. Ieu ka hareup, leungeun ka hareup, leungeun ka luhur. Oh, iya kana sirah. Nya. Riut maneh. Emang kudu kitu aman hae sarua kitu. Itu aman cenah tah ku si aep. Jadi leungeunna teh kana pas ka di mana sukuna teh tadi? Di dieu. Nya di dieu beja. Ka dieu. Sama si amak ku si aep sih teh. Abi naros. Apana tadi geus dicontohan? Pah, apalan si aman. Ditulis nu bener. Dengikeun saya teh lanjut Tadi maneh. teh sukuna teh nu belah mana? Nu belah katuh heula. Katuhu teh. Dua gaban digoyang-goyang badannya digoyang-goyang asik. Kela. Aya nu tos papang. Udah bakal ngomong eta. Kela eta. Kira-kira penyanyi eta parawan atau geus teu parawan? Kudu bisa. Soalna pan bedana kuki sebenarnya. Bedana kumaha? Moal. Cikan kumaha beda? Tipis. Kumaha contoh? Lamun parawan kene beda suaranya. Kumaha cikan? Mun parawan kene geusna sprit. Aepa yang sprint euy. Sprint itu. Nya eta can kawin. Misalkan geus nikah aep. Geus nikah? Geus nikah 2 kali suantena kumaha? Beda deui. Kumaha tah? Coca-Cola. Aduh, lamun si mama nu tadi geuning anu di sawah eta pipisna kumaha aep? Wah eta mah geus hese eta mah. Kumaha? Lain saya lain aqua didenge-denge kurang mah. Nah, kumaha mah lain begitu si mah kacai. Heeh. Hayang ki jusat. Mending ngeper gitu aja sih teh. Da geus boga anak 8. Apa iya? Pengen ngeper itu. Paingan urang ningali di tukang keprek. Eta kana bilik ai maneh, keprek. Siapa kemana wah? Oh yang nu bener. Siap joget tadi ya. Barang ya, Bang. Oke. Yang digoyang-goyang badannya digoyang-goyang asik. Ya digial-gial badannya digial-gial enak. Penari janger. Penari janger. Sama urang kerjana teh. Kan ada kumaha laguna. Mun penari janger teh Bali. Mun penari janger tah. Oh ka dirobah tuh teh can ngeunaheun teh. Kumaha urang nyanyina. Nurutkeun kata-kata. Penari janger tah. Molotot. Penari janger yang bikin heboh. Jadi kan Wil. Berbang gitu ya. Penari janger yang bikin heboh. Berbang gitu. Penari engke heula sia teh. Ih, aing. Si eta bere bir sok keras. Itu sorana. Sisa cenah poho we ya kayak anak yatim bae maneh. Yatim teh naon maksudna? Teu boga inum bapak ai maneh. Teu apa alun kieu teh sia bogaeun. Apa sia teh mah kamar sia teh sewa inum apa maneh teh? Ari maneh kaluar ti nu batu sia teh. Mun betul kan ya teh. Teu mungkin tah leungeun tah. Penari janger yang bikin heboh. Disu. Sia. Tong buanana sia teh bau kelek sia teh ai. Ieu bosan. Nah, anggar suku ke jadi hareup. Aduh. Amu kasih bodoh-bodoh aing masalah gitu kasih. Paham mah. Cicing hai. Aing mau sih bodoh-bodoh. Mau aing kumaha kieu. Teh, geus teh, mana bisa teh? Geus bisa mah kieu. Mau aing kitu deui. Mau teh sayang. Benar mana teh gitu? Mau ngasih apa bodoh ka kieu. Mau saruan sia mah kemar. Aing mah tuh. Bisa teh. Hese. Ngesek kusoran.
bisa. Rebang, oke. Siapa? Timiti. Ini nanya mama. Yang digoyang-goyang badannya digoyang-goyang asik. Iya lagi pinggulnya kira-kira enak. Penari jangan yang bikin heboh suasana gembira. Penari yang bikin asik suasana gembira. Dangdut mun dangdut mereka dangkat tukang dangdut nah gitu oke siap mana ini dangdut ya halusan mana situ Jadi harap pakai dang atuh. mung dang Pakai dut atuh. dut mana dang Ai dang kan. tukang sedeh dangdut dang cici pan aing nu ngomong na cicing sama aing dangdut Ngeunahun sia aya dangdut. Aya kurang we teh. dangdut pandut ke hareup dang telah cetak Mantap beronong tua, berendang hop sukses Lita tadi atuh teh Hei, Sukses. lain sukses saya sia. Dangukeun, ada beronong tua entong ngangeheup. Ada beronong tua, beronong entong diheupkeun. Apan pada nyanyi doi. siap Ada beronong tua. berenang tong diheupkeun bener nyanyi deui Oh siap. Hei, suir. Hei, ai si bancetnya. mal sok Kamu kasih bancet kurang. Nah, mana surang si itu mah kitu aja euy. Untung urang teh ku Pak Haji engku si teh angna. Berenang. Abi heula. Oh. Ada beronong tua. Berenang. Depan pesona. Berenang. Sukanya daun muda. Berenang. Dia lupa usia. Ada beronong tua. Berenang. Depan pesona. Berenang. Sukanya daun muda. Dia lupa usia. Berenang dari di bulan. Berenang didaraykeun. Berenang rek didagangkeun. Berenang kahujanan aman. Berenang milu ngiuhan. Berenang kana suhunan. Berenang di guguluteung. Berenang anu mah sakit ya. Berenang rek diopname. Berenang di latunya. Berenang ngajunjurigan. Berenang manggeus ate. Manggeus. itu orang teh loba keneh dulur urang saya teh aya preman pensiun Mang Unang preman pensiun Mang Dik preman pensiun Mang Pipit Cek urang mah rek jadi preman mantong jadi pangsiun atuh. Kudu boga eksistensi. Jadi urang teh minimal kan boga gaji anu netep. nyante orang ieu mah dina sinetron nah kitu sinetron. taya nu urang panggilkeun we aya Mang Unang preman pensiun Mang Yuk, Dik kita prokelah. dan juga Mang Pipit preman pensiun saropan punten Ariga Arica Aribon percaya teu kumaha dik dik Ade euy. dik Kudu dik.
Cik, tinggal mata kudu sopan kalau orang punten. Punten. Ariga, Arica, Aribon. Tuh halus, menenang. Sok. Punten. Ariga, Arica, Aribon. Tuh, Aisak. Arisak. Ah, itu lagunya ribeteng. Tah, kudu kitu, mata kudu sopan di mah. Mun punten, kudu halus. Kelak. Ya, mun naon? Lain saya ya. Jadi tuna saya mah. Lain. Sok, punten gitu. Punten. Lain saya tinggali urang. Punten. Loba sok deuli. Sok. Punten. Eueuhan saya teh. Masih karek mana sumbangan Urang di obat tilan lempang. Oke diperhatikan hayang dijawab kali. Punten. Tak kudu kieu saya teh. Bener euy. Buru. Mikna siga cara bieu. Cara bieu. Heup. Punten. Bujurna kitu. Oh kudu kitu. Punten. Utamina ke panganten Teh Ria jeung Akemal eta teh pan mun panganten moal aya ngundang urang nya lamun panganten mah hiburan kieu moal aya Mang Pipit kudu nganuhunkeun oge ka panganten sok serius Mangga ku sia. Astagfirullahaladzim. naon sih mah kitu Engko do kita wawancara. Pidato kan wawancara Wawan Ajen pidato yo. Pidato. Lain ditimpa wawancara. Mohon. Mun wawan dulu keur buseut. Lain jatuh mah pinter. Lain pinter sedang kok botak kan bodoh sih. Oke ya. ku ieu we atuh ku naon we pidatona ku naon we pemerakan ku naon ku bahasa isyarat ku naon sok kapayun kaprok Mang Pipit kaprok Koprok disada aing ngomong teu kaluar. Bukan bae pan aja diterima kaganggu. Benar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi nggak dipungan saya teh. Perbakin Persatuan Batokin Celong. Hai. Baru didengeke. Penembak Indonesia. Betul. Penembak Indonesia. Pemain itu dor. Batak cicing mana? Cicing. Ngada-ngada ngomong betul. Ada saya bang dik-dik erek kunang. bisi bosenan botak dua nanan. Tah kueter. Aya preman keluar akar huntu. Akar huntu Ya ya. huntu mah jenggot. Lain abon. Iya mah tali plastik apa ini? Ngomong dulu ya. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Inggris bisa? Jepang. Bisa Inggris bisa? Bisa. Oke. Coba cari sedikit dulu di tes. Kalau bahasa Inggrisnya satu. One. Wih. Betul. Kaprak. Betul teh. Satu. One. Duaan. Tiluan. Opatan. Kamu 1000. Seribuan. Saya tak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nun mau hamdan. Naon tuh ngaji sih. Siapa tuh apa bahasa Inggris? Baheula 11 tahun di Tuh si Aman jagoan. Bisa gitu? Lamun bahasa Inggrisna jam. Mana? Jam 1. 1 o'clock. Jam 2. 2 o'clock. Jam 3. 3 o'clock. Jam ruksak. Bener. Kita bisa. Dia mikir hal itu mah langsung. Bang. Kunaon? Tanda-tanda kiamatnya. Bulan. Bukan direct naon. Tanda-tanda kiamat. Ya. Apa siapa sok pikiran ku awewe? Kumaha? Bulan datanglah. Seterek ngomongna ieu kan ngaruhnya Laletik tapi carengos. Urang mah lain rudak. Ayo urang mah ngomong keur bulan mah. Tenan naon lah. Teu naon. Di malu. Sadek ngomong.
Sok Manehan atuh sok nah Sok. tuh dirinya. Sok. Urang masa ini bosan dia. bisa bosan ningali botak. Heeh. Wah, cik Si nah. Yogi salah resna unangnya botak kan make wig gitu. Sok jenggut gerak. Bolonyon. Lain wig si Ten, gitu mah. Naon? Eta mie nu beureup. Aroma manis sebenarnya. Sok ngomong. Sok beuna, bangga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hatur warahmatullahi nuhun ka warga wabarakatuh. Jakar, Cibungur. Cibungur. Jakar saya. Sama. Ah, ya preman torek aja. Cik saya Bandung. Bandung, Jakarta. Jakarta. Baingan Torek. Oh, saya Celina hiji Bandung, hiji Jakarta. Jauh, mun ka urang mah beda. ningali. Oh bener Kunaon? Bukat hukum. Tah, si mah hiji celina Bandung, urang mah bener berarti celi urang nu Celi. halus. Cobaan. Bandung. Oh, Hiji benar. Bandung urang mah. Benar. Mana mah hiji celi Bandung, hiji celi Jakarta nya moal nyambung. Nya jauh, Torek. Itu tenar teh. Sok percaya teh mun si eta Torek. Dahar tadi jam sabar ada itu. Dahar jam tuhan Torek. Jam tilu. Tuh, sini tuh jam 3 kan kumaha. Tuh, Torek. Bener teh Torek sih mah. Sok si eta ya. Sok. Tadi tilu kan jam sabaraha? Tilu. Wah, Jam Jadi tuh kadieu karena mobil. bener si Ten. bener. Cik panganyakeun Kang, panganyakeun. Cik tanya. Percaya. Itu nanaon orang mah di dia we teh tadi ge MC. Bisa. Bener. Bener. Kosetrumnya halus. Lu pinter lu bebas. Bebas lu pinter mah. Ngomong mau kira-kira pun mau ngomong mending nyanyi we. Ah, Riko Naon? Atau yang lagunya positif. Kosipa cenah tadi. Oh, Kosipa. Di preman pensiun. orang hiburannya kan orang hiburan. Nikahkeun ya sadayana. Iya, sok mangga nu barana joget mangga ka payun. Silakan mau joget. Apakah hajat? Mangga yang bade Abu Haji, sadayana. aya Kang Pipit. Biar menemukan kekurangan agar bisa pulang ke nyukuta untuk aku dagati beri dan capek hati berlangsung la 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 la